Sapilem beda carita. Mang Emans Video mempersembahkan Anak Kampung Milenial. Ibu, Cetalia. Atas di mana? Atas di Bunda Rencangan, Ayah Priyogi. Arioja arek ka mana? Arek balanja, warung kosong. Ibu, kumaha anak cici teh geus kapanggihan? Majar mah cenah dibawa ku budak tilu, ka eta bawa ulin. Ane ibu nyaho? Heeh, saana ibu ke kamari tos di Indomart. Yeuh, cen cici teh ngariwukeun wae nya, pajar anak leungit. Padahal dibawa ulin, urang teh sebel pisan. Yuk, urang mah geus kesel ka si cici teh. Mana ngontrakna teh hareupeun imah urang we ieu. Pagaweana teh ulin. Anak we anak sebel teh pisan. Cenah ibu teh bade ka pasar. Mangga atuh sok, abdi di bumi aya tamu. Abdi ti payunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ibu. Kumaha ibu guru teh batur kerjuhat teu didengekeun pan curhat ka mama dede mah jauh teuing. Cek. Naon? Coba cenah teu. Teu ieu cuma tadi ge nguruskeun budak. Cenah cek ka mana kan ka dieu. Cuma tadi teu ningali si Neng ieu tadi ge cuma mepende si orok mewek bae. Nya mah si Neng mah. Geus saya mah teu ulin. Orang mah can sare. Pas atuh je seli jam 3 hari kamu di luar. Cuk deh pokoknya mama biasa dek dengan sangu. Mundur wayah na daun sampe. Wayah na daun sampe. Besok sore daun sampe. Puting daun sampe. Aya ge lain sehat, mantak darah tinggi ieu mah. Geus nama alhamdulillah balik istirahat. Ya nama dek istirahat lah geus ngalat daun sampe, capek. Teudeun heula daun sampena daripada bosen. Di daun sampe dikumakeun nya. Surang jenkeun korong-korongan we lah daripada ka toko emas mahal meulina. Alhamdulillah geus beres loba pake. Gedeui Alhamdulillah geus dipake kabeh. Tuh kongkorong tingali ieu. Ek jelema beunghar moal anu bogaeun ieu hargana 60 juta. Ieu 50 juta, ieu 70 juta. Moal anu bogaeun ieu jelema beunghar mah hanya urang anu boga. Tuh tingali tuh gelang meuli semerbak kieu. Hei maneh mah moal boga nya jelema beunghar mah moal boga ieu. Hanya urang anu boga menarek hayu tuker jeung emas 2 gram ge daek urang mah. Heueuh daun sampe peat manten balik Sia Ci keur naon? Ieu tas ngala sampe mah rek ka mana? Mare ngala suluh. Nah munang teh boga sulung ke rada sorean ngalana. Nyangan surang balik.
Aduh capek, istirahat lah ah. Oh nya, tadi teh ibi teh minta diurut. Ampun ah, menang saduitin mah. Bedog paling nyabutan panggil batur. Di sendal sa aku butut kieu. Di sendalna mah petaka apa naonnya? Rawatan teu nya. Mun dirawatan ke ieu sendal mah petaka. Ke urang tambah miskin atuh. Man mun jadi beunghar mah keur mah urang teh hirup susah tambah susah tuh. Gusep piceun ah besing malam petaka. Ah piceun sendal hiji deui ah. Sieun sendal ieu tadi dialungkeunna deukeut. Sing jauh ayeuna mah be jauh ti musibah, jauh ti kamiskinan. Kayak bo sendal malam petaka deui, alungkeun ah. Tas si Eneng, ayo naon? Neng tas di mana? Iya biasa, tas jajan di Celia. Urang neangan mana we ka imah Cici. Emang tadi nama mereka emang Cici, mantuan ngasuh orokna. Tadi Cici adatan oge, enak mah tong ulin ka imah Cici lah. Terus ka mana sel? Mending ayo langsung sumputan yuk. Bira aku tiluan. Si Kaila ka mana? Kan ka mau, tadi nga-WA ka urang. Kailana ka imah Ninina. Gentingna tiluan oge, yang penting mah happy. Kita kan sahabat. Cheese! Ulala! Yuk aslang ulin di buruan Cici. Ayo, kapan lamun anak cerik bisa mantuan? Ayo. Ayo. Sing siripi katulang bawang, sanu kajepit tunggu lawang. Aselime, ayo orang nyemput. Gecan. Kemana ya si Salinya orang main cangkel ya? Haha, Ceneng tanya hoan nyemput didinya. Oh, si Sali, oi. Aduh, Sal. Aduh, Sal. Si Sal. Itu udah gede. Sal. Duh, kemananya si Sali teh? Duh, ayah sendal ya. Pakai ah. Deh, ya lumayan nih sendal, urang teu make sendal deh ieu teh. Lumayan ieu pas deh. Barudak teh ka mana si ieu teh? Tah, budak neangan. Duh, geus capek ya. Pasti we si Iya mah mau jauh ti dia, soalnya orang na itu kayak di buruan iya. Yam. 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 Mana si Iyam teh? Yam. Eta si Iyam. Si Iyam. Lila mana neangan urang? Bongana mana mah jauh-jauh teh nyebutna. Geus ada bantuan. Bu, Buru ah. kudu. Eta sendal saya dipapake. Iya. Yang manggina itu. Ah, ayo urang balik ah. Aduh, capek euy ngalas ulu. Menang saeutik, tepikeun ka emas urang areueuh. Coba sisa 2 deui. Geus ah, piceun emas kos kieu mah. Terus di mana warane? Tadi tas ulin susumputan. Nyota si Iyam nyumput jauh teh yang di buruan. Nyawa Mana? tuh. Mana ka buruan mana ke sendal teh? Urang mah make mak. Urang tuh make mah tuh. Urang mah make masa belah. Eta siga sendal emak. Imang aku ngaku. Teu ieu teh meuni rame naon sih? Emak, iya kan neangan iya sendal. Aprok yang baru dak, tapi itu sudah sendal emak. Coba ningali, tace. Eta teh bangun anu tadi ku urang dibabetkeun teh ya. Ning eta teh sendal si emak. Geus ah ayeuna mah pura-pura teu nyaho we, aek balik ayeuna mah. Mau naik baliknya? Mau geus urang arek balik ah. Heula eta siga sendal emak. Ya tuh ieu mah sendal mama ieu. Teh jadi mah teu nyaho teangan sorangan. Oke kumaha di teangan. Urang balik lah.
Nah, sudah hiji deui teh. Manya nu hiji ku jelema nu hiji ku anjing. Ah, sendal teh bangka panggih hiji ku budak. Gentingan nu hiji deui mah tong ditengan ka lieur. Aya ada duit mah nang kuling ngurut. Babetkeun ieu mah. Jangan lupa Sobat YouTube. Like, comment, and subscribe.